burung kakak toleh hinggap dijen toleh. Kopi Mangbu bisa membuat kita jadi Iron Man. Masya Allah. Bahkan ada yang kebewekan gara-gara eleh itu. Iya, termasuk saya. Sok, anu sieun pamajikan, kumpul goblok kita. Harga diri aku. Iya. Jok-jok mang di lobok lamun ampang. Teh, Masya Allah sudah manfaatnya bersama kurang teh teh. Aduh pasti kiping. Nah, terus saya. Oke, para wargi sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dia. Nah, Tepang deui sareng SNS Sawargi TV dina acara doping, dongeng, ngopi, jeung kuring. Dengan ka para pamirsa sadayana nadapi doa sareng pangrojongna tong hilap subrek, like, and comment. komen sareng di share-nya, di share. Sareng gambar lonceng nadi centrek, disintrek. Kunaon ayeuna urang ngabahas ieu sangkan barudak ayeuna teh teu obor baralakeun. Nya. Minimal nyaho lah gitu hari meureun ngalakonan mada meureun geus lain zaman pan cenah urang teh kudu ngindung ka waktu mi bapak ka zaman teh palebah dieu meureun kitu nya. Cenah ayeuna zamanna HP, zamanna Android, zamanna iPhone gitu kan. Malahan tina HP aya kejadian kieu. Bobogohan sampai ka ribut sampai ka putus. Gara-garana Gara-gara HP. Nah, cerita teh nelpon. Kangen gitu. Voice note tahun cenah kan bisa dan voice note kangen. Pas dibuka ku awalena angen yang jauh kenaon itu cenah jol-jol angen. Ari kudu kana umur gitu. Teuing ka bawa angin teh ka mana teh. Udah dibalas ari sia cenah nu angen-angen aing mulai tukang angen ribut putus. Gara-gara HP. Pantai gitu kangen gitu udah sono meureun. Kangen jual dibuka yo aya deui gara-gara HP mah. Gara-gara HP mah pan cenah ari da lalaki mah meureun geus biasanya. Meureun boga lah nu araraneh meureun kitu teuing kindeu teuing naon lah kina mun cek barudak ayeuna mah cemewew cenah gitunya. At Eta zaman urang baheula taat gitu gitunya. Nah, nya jadi sok dibere ngaranna teh kan ngaran-ngaran samaran geuning. heeh Cenah kitunya aya naon teh bos hiji, bos Ya. dua, bos tilu Ya. gitu. Tah hiji waktu teh meureun anu pohon unda HP. Kitunya di dinya na teh passwordna teh keur kabuka. nya Tah ku pamajikanna teh dicekel dibukaan. Heeh. Tah si dina kontak nama-nama kontak teh. Wah, seru. Aya tulisan gaya aya tulisan di dinya teh aya bersih itu kata naik ka bawah tuh sia mah gang eta teh. Mang kita taca cenah geus dongeng lagi. Tulisan teh kanyahoan ku pamajikanna teh tulisanna teh mak lampir. dina HP Dina HP teh oh kieu curiga ieu mak lampir ieu. biasana sok dipake lalandian. Nah, lalandian ngaran samaran mak lampir ataupun dina heueuna ge ieu mak lampir boga kalakuan goreng, boga meureun cerewet, boga surina nyingsieunan segala macam gitu. Eta ku penasaran disimpen nomorna, da bakat ku teu apa meureun ieu nomor teh disimpen. Hiji waktu teh dicobaan di telepon make HP anakna. Da bisi ku pamajikan mah kanyahoanan. Telepon kirining. Nah, asa deukeut sorana cenah ieu. Hyper teh HP manehna. Tah, Karena mak lampir. eta ku salah kira digarana mah lampir. Coba
Jong teh apa manehna? Da meureun bak ku sieun meureun. Bak ku sieun meureun gitu. Tah, Gitu. ngobrolkeun masalah sieun pamajikan ya. Hmm. Jadi tanah di lemburnya. Sok, cenah. Anu sieun ku pamajikan, kumpul ka belah kenca. Dor atuh. Anu 2 anu 18 kakatugu. Ya, ari nu hiji di kenca. Wanian ya jalma. Yakin. Ieu mah ieu. Teu boga kesieun ieu. Manehna hate milu kakatugu. Duka cenah da abdi mah dipiwarang ku pun istri. Eta mah sarua bae sieun ku majikan atuh gitu mah. Ieu mah. Cik atuh ya jadi ya kela keke ya pamirsa ya hampura ya jadi ka mana karep itu urang teh. Ka mana we urang malah ngobrol mah nu penting mah ngomong pemajikan segala macam. lain masalah pemajikan gitu pan nu penting mah urang ieu pan kontenna keur dongeng mah urang mah ka mana we gitu dongeng mah. Tah, lamun kitunya ieu dina kaulinan urang teh nya. Balik deui kana kaulinan. Kembali ke lektok cenah mun cek si ieu non teh. Tadi aya patikleuk. Tah, patikleuk. Pan aya patikleuk teh ditaipkan ditumpahkan gitu naik tok diklek tok gitu. Ieu na teh paneteanana teh nya pajangkung-jangkung eta teh sampikeun ka saking jangkung leuy hese naik. Eta pasti nu nyeuna lalaki patikleuk. Nya naha? Coba belum awewe butikleuk. Eta. Lamun lalaki patikleuk. Nah, ngomong masalah patikleuk heula ieu. Nya. Urang patikleuk pan naik nya tumpakan tah ayeuna aya kana bahasa tumpakan ya kuring boga lagu aya tumpakanan kitu. Nah, rada ngareuneuh aja kan teh ya. Kang Api mah ukur kieu we, ukur. Ngalokan gitu. Aduh, sok hayang numpakan gitu we. Cikan. Aduh, cobaan. Sok hayang numpakan. Nah, gitu benernya. Siap. Sik, Mang, ngacakan lah urang bari di ancaan. Muningan mobil nu sae. Kabiannya. Aduh, sok hayang numpakan. Muningan motor nu sae. Aduh, sok hayang numpakan. Muningan Sapi keur sare. Nah, sok bae tumpakan kumaneh. Bayang teh aing numpakan sapi. Ieu mah atuh kumaha pan sia numpakan sapi, cenah kurang embung teh. Sapi mah tuh api bae embung kumaha kuring bener. Numpakan sapi. Oh, ayeuna kabieun. Sok. Di dinya mah nu bagian tole weh. Sok. Tole gitu gampang. Contoh misalnya burung kakak. Tole. Nah, tinggal gitu Nah, weh. gitu, unggul tole. Hinggap dijen. Tole. Gitu. Ngan kur kitu. Gitu hungkul, tole-tole weh hungkul. Siap. Mang, tabeh. Nah, sendam cenah. Siap. Tolenya. Tole-tole hungkul. Kecil. Tah tole cenah teh pirau ge enteng. Sok. Burung kakak Tole. hinggap dijen Tole. can karaseun nenek sudah Tole. giginya tinggal Tole. apuse kokon. Ganti. Nah teruskan atuh. Ganti Nah diteruskan atuh. Tinggal tole-tole hungkul cenah cetek cenah 17 tambah eta mah. 17 tambah eta mah. Sok gerak. Apuse urang kok eta tinggal tole-tole hungkul. kok. Sok coba ka kami gerak. Sok. Rasaeun. Tina apusena we hungkul sok bising penasaran mah. Jadi dia tole. Apuse we.
Apuse Kokon. kokon. Aduh, heunya meni asa kagok. Apuse kokon. Teruskan eta tadi. Kokon dao lah. Kokon dao lah, kami malah. Kokon dangan. Tah gitu. Pokona mah tah makana lamun rek nyambung-nyambungkeun lagu, kudu jeung nuluyu jeung lagu nu hijeuna mih asup. Mih nyurup. Atuh mih nyurup Mih nyurup. Jadi Jadi bahasa itu bahasa kebangsaan ada teh. jadi ibarat mur mah jeung baut kudu ngedrag. Murwakanti. Namanya ieu Oh, mah. ayeuna ngomong-ngomong masalah Murwakanti. Ya, lagu Cing. Yan Asmi. Ya. Nu kumaha coba? Ma Uyan teges gede kapan nya. Benar. Ma Uyan teges boga gawe panya tah. Hayang jiga batur ulin ka awewe nya. Benar. Geus teu kuat ieu ieu hayang ngasaan. Hayang Cik naon coba? Kudu hungkul ka tukang na yeuh. Kan cenah aya naon cenah tadi teh mimiti geus gede. gede Terus Boga gawe. geus boga gawe. awewe Aya awewe ieu hayang hungkul. ngasaan. Aya ngasaan naon cenah teh nya? Hayang ngasaan apel mana yang teh apel ieu ngeras wae ieu mah Bener teh palabah dinya nya euy. awewe Badinya nya. gawe hayang ngasaan apel teh benar Bener ari kadinya mah keun we lah nu waras ngelehan lah nu waras ngelehan tah ayeuna balik deui kana obrolan orang tadi di awalnya. Hampura pamirsa Ngopi heula tuh, ngopi heula. Ngopi heula tuh ya. Kopi Mang Bueng. Kopi Mang Bisa Bueng. membuat kita jadi Iron Man cenah ya. Masyaallah. Kopi Mang Bueng ya. Tuh coba. kopi kucoreng cah Aduh, aing ieu teh jiga nama kopi sabungkus dibagi dua jika nama disayan rada-rata. Boleh minta. iya benar kopi boleh minta Aduh, masya Allah, gitunya. Tah tadi tos didongengkeun aya sumpit, nuku kacang hejo, aya dardaran, aya sumpitan. aya susumpitan, sempringan, gitu bebentengan. Tah, bebentengan, babantengan mah nyeredak meureun geus teunggar gitunya. Tah, ayeuna cik Mang Ubed, saimut Mang Ubed ya kapungkur. Ari keur ulinan. Pan ngadu kaleci teh kudu dilelemah meureun urang leganya. Ari keur ngadu kaleci teh kan aya olesan, cenah nu segitiga, aya apoloan gitunya. Apoloan mah kan urang alung pa jauh-jauh gitunya lupang jauhna ti heula, tapi kudu neng togela kanu batur, teu bisa langsung kana apolona. Nah, engke ditojokeun kana apolona, ti mana nu beunang eta ka tukang milik urang. heeh Nu beunang teh milik urang. hulu pokona Nah, lamun hulu beunang kabeh urang eta teh. Nah, tapi engke lamun anu meunang jeung nu meunang teh teu ujug-ujug geusan meunang loba. Nah, engke bisa anu meunang teh diakumulasikan dibikeun ka nu nyentrekan urang terakhir. nya Nah, misalnya urang cetek meunang huluna beunang ku urang tah. Urang teh kabur, prong pang sajauhna we gitu. Tangke teh diudag ku batur. Sing saha anu terakhir nojong meunangkeun Kanu kanu eta. kuring ya kanu meunang huluna. Tapi, Eta teh si hulu eta teh sar gondol teh eta teh Bagi. dibikeun kanu terakhir. Itu tah lamun olesan mah kan segitiganya gitu. Ngoles heula gitu terus ngalaan we hayu. Tapi ujungna tetep anu terakhir menang hiji ge teu kudu pusing, teu kudu sedih. nya soalna Sabab naon? Nu meunang panglobana lamun dina terakhir katojo beunang nele. Kudu Milik. terakhir nu meunang hiji milik karorod. nya benang kuno Nya terakhir karorod. Nah, cik Mang Ubed inget teu baheula ngadu piji sok di mana bae. kuring mah ayeuna jadi bumina Wayuyun ya tah di pangkeureun bumi kapungkur mah tah bener. sok paling resep lamun geus tinggal antara duaan ya urang nu tadi teh anu meunang loba Nya. ngumpatna teh sok pasti kana tukang tangkal buah dah hese Nyumput. pan eta teh sabaraha kali 3 kali atau 2 kali teh mun 2 kali teu meunang Kumaha mun dituar heula tanggal buahna? hah Mun dituar heula?
ulah tipe ting. Nah, Poek. anjir. Geus kajebak dewa. Aduh aing geus beunang deui ieu. Sanjata. Cik, salahin tidinya di mana deui? Di itu tuh nu ayeuna janten bumi Pak Haji Pardi mau kawan pakarangan dunia pan lega itu teh. Oh, lemahnya Lemah bolanya. di dia, Oh, di bener dia. bener 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 bener. Nah, terus kadang Tah, sok kuring mah nganjang inget di karangna ieu karangna Mangki Joy. Kalirin rompok almarhum Pak Haji Uang. Oh nya, Uang tah. Jadi aya lemah eta teh nya ka aya lemah teh payuna rompokna Mangki Joy. Kandar. Nah, payuna bumi Mang Kandar, sahandapeun aya bumi almarhum Bapak Bapak Uang. Uang, sakalireun aya bumi almarhum Bapak Bapak Timu. Timu. Nah, eta teh tengah-tengah teh aya. Mau ngapunten ieu ka almarhumah aya emah naon teh teh da. Meureun rungsing lah abong kurang barudak kitunya. Jadi kuring mah lamun ngadu pinci didinya tara miluan. Nah. Lalajo we hungkul. Nah. Sabab hiji waktu gandeng sok diseblok. Oh teteh. Mun olesan teh palu bahulah-hulah ngarambet we gitu kuring mah main teu tapi sok meunang kaleci. Gitu. Oh Gitu, nya. menang Mending rame kitu kayak atuh gitu. mending lalajo atuh ari kitu. Nah, pindah deui tah lamun di RT 8 tah dina jajalaneun gang. Aya jajalaneun gang ieu bumi rompokna almarhum Haji Arifin. Oh nya, Nah, Mang Panjul di Mang Nah, Panjul di blok-blok Imam Mang Panjul sapalieun rompokna. dirinya teh. Nah, Komar, Pak. Sapalieun. Aya favorit teh. Aya pemain favorit. Ah, ulah sebutkan ah. Favorit ya, saya tempat dari nojo teh. Saha? Maang. Mamang. Nojo teh. Mamang ada teh gayana meni kitu nih ucat-acat gitu. Nah, bahasa dina pincian adu pinci teh aya pan aya adu ucret. Ya. Ya, tadi di ucret teh. Jadi misalnya si pinci beh ditu kehalangan. Misalnya kehalangan. Tah, Ku batu. di ucret di kartung. Jadi si pinci teh gitu ces. Eta mah kumaha mimilikan we mun milik meureun kena. Tah eta mah spesialis ucat mah Mang Panjul jeung Mang Mod. Ucret eta Eta mah teh. spesialis ucat. Aturan dina tah tangkal buah nyumput di dieu, manehna di dieu bisa beunang. Eta teh Bisa beunang eta mah da pindah heula ka belah ditu manehna. ucret terus aya cubak. Cubak sih nu kumaha cubak teh? Aya cubak teh Sajajar. draw meureun nya. Ya, draw. Nah, Oh, gitu. tapi lamun si Sumar tukang emas sama emas dan emas tuh. Aduh apa pasti seri lah. Jebak tukang emas tuh teh. Aya deui istilahna teh mun dina ngadu kaleci mah. Aya blep. Nya blep. Nya. Dur. Dur. Cik. Tah, ari blep teh Blep teh lamun kumaha teu cikan? salah mah lamun urang keur ngalung mimiti tah kana leungeun jalma atawa kana suku. atau kana naon we lah kana anggota tubuh urang jalma misalna tablep Lamun blep teh berarti eureun. cicing di dinya eta mah tuh bisa Resiko kumaha. we eta mah. Resiko we eta mah gitu kalau mundur tah beunang sarua kana anggota jalma tah eta mah kumaha urang dilicikan lamun urang nya licik nya meureun papa heula panjeung musuh teh nya papa heula blep heula dur heula blep heula dur kupak jogol gara-gara blep dur tah kadang anu dur alungkun ka balong eta si pinci mereka ceuri gitu tah bahasa pinci tah Nya. Tah eta pada teh. tajong aya Seueur eta teh da jawara-jawara pinci teh utamina mah ti RT 8. RT 8 Aya UB2 ani. Oh, nya. Eta Nya, nya. Oh eta mah manehna mah ti imah mawa 3 siki balik mawa 30 siki. oh gitu Nya, pan meuli di Wainten meuli manehna mah. Meuli balik mawa 3 ka imah 30. Ari main hanteu berjoloba. Meuli manehna mah Balik ka jajan. Wainten. Heeh meuli. Panureunna teh aya warung di dinya teh. Kantos dipugar aya nama kitu teh aya. Nah, salah sahiji pemain pinci yang perempuan ini kita bahasa Indonesia ini. Oh ya ada request. Ada request lah. request. Ada request. Jadi ada salah satu pemain pinci perempuan yang bercicing di RT. Cicing. Ada artinya. Oh, nah udah hese letak urang mah letak Inggris hese. Berketinggal gitulah. Ya, berketempatan tinggalan. Di berketempatan tinggalan. Hese lah. Diajar hiji waktu bisi urang diundang ku hitam putih ku si apa Dedi Kubujer. Sugan soalnya ai milik pada mau ke mana. Jadi itu ada satu perempuan
Sok sini wae. yang bertepatan tinggalan di KRT kita di RT 7 gitu. Nah, namanya Wayuyun tuh, putranya Bapak Kamut. Nah, eta mah walaupun dia itu seorang kewanitaan. Iya, tapi itu kewanitaan namanya ada sebutannya saat itu. Ya. Awewe mandu. Ya, ya, walaupun itu sifatnya kewandu-wanduan, ya, kewanitaan itu beliau mahir sekali Ya. memainkan pincian itu. Bahkan pernah ada yang kebewehan gara-gara eleh terus. Iya, termasuk saya. Udah hendak coba pemirsa. Ya. Urang lalaki gua gagah gini anjing ari main kaleci jual eleh ku awewe. Tapi- Harga diri atuh. Iya. Tuh. Harga diri atuh. Kalau menojolnya seperti biasa, cuman kaleci dimanapun ada keberadaannya pasti Tele. pasti kenelean, pasti benang gitu. Kata Wayuyun, Wayuyun. salah satu Hebat hebat Wayun lah lah. Wayuyun. Oh, Duka nah. itu dah. Ayah putrana hiji, nu istri duka. Kedaina mah pincian Mau mah aya, pincin teh pincian. mah aya gitu tah. Nanti teh kedamparan. Nah. Kedamparan teh tina Bapak nama make batu biasa nama mang digaris, batu. Oh, nya, direndengkeun nya. gitu. Oh. Urang teh bari Nya. tah si batu teh punten manunya disimpen dina itu talapok. teu Indonesia teu. Oh iya, Indonesia. mohon kemaafan. Saya suka memoho ini. Nah, gimana? Kita sudah terbiasa pakai bahasa Kesundaan di Indonesia. Saya suka memoho terus. Ini teh. Nah, jadi kalau kedamparan mah, kedamparan di nama artinya. Kalau damparan mah itu si naon teh? Si mungkal teh si batunya yang Iya, rada iya. ampar gitu. Dampar teh karena batunya ampar. Itu kita simpan di atas dampar Ya. kesukuan gitu. Dan kita berjalan itu kalau tidak salah masalah dedampar itu apa batunya di kesukuan kita di sini. Nah, kita berjalannya berengklek-engklek. Nah, Ya. sudah bengklek-engklek, kira-kira sudah mendekati kedekatan jarak. Itu tinggal digaplokin. Jadi nanti itu Gitu laku Indonesia. jadi kalau sudah digaplokin teh Aing kelioran bahasa Indonesia. Ya, nanti kudu bahasa Indonesia. nanti kita belajar lah, Nanti aduh kita masya Allah. belajar, ya. Bener kita Ya, sada itu. kesusahan Jadi, nih. kadang mau orang nyokot si batu teh kadang mau ke Pirlangun itu. Purawil. Ka Purawil. Nah, abi mah emot pisan ya. Keur dadamparan eta ngebelaan kedamparan pas harita gedung pendopo di Pugar. Ya. Kenteng Kenteng, kapan ya. kenteng beton karena Ya, ya. eta masya Allah keur dadamparan. Tumis. Kenteng. Tah saking kuayang-hayangna keur dadamparan kuring haritanya. Sampekeun ka eta mah masya Allah da kuayang-hayangna munang eta kenteng kuring mah kalah ka nyokot 2 truk. Jeung dedamparan teh. Jang yeuni mah eta lumayan mangpan. Ih, batur mah di pariceunan di pulau we jang yeuni mah lumayan kenteng beton atuh zaman harita mana aya nu boga. Jeung ari hukum nanya kek lanceuk mah. Wah, ieu bahaya euy jauhkeun mah emang jauhkeun mah. Ieu bahaya ya bising aya pertumpahan kedarahan ya. Tah damparan teh tah nepi ka batu-batuna teh terkadang mah suka ada yang sampai Oh, kebencangan. ini kita ke Indonesiaan lagi. Dah yang diajar atuh mah Gitu. era urang Ya persiapan lah. Ya, gitu bisa urang jual diundang ku TPRI Ya. ataupun naon gitunya. Itu Duh. tadi ke dedamparan. Ya sekarang Ngadu pinci tadi udah. kita kesudahan ya. Ya. Gitu. Ini nih ke Odo Tajongan ini. Nah, ini Tajong. Odo Tajong. Yang mau saya pertanyakan adalah Ari Odo teh berasal dari dasar katanya apa Odo? Mun urang kerungsing, yuk urang ngadoping. Mun urang kerpusing, yuk urang ngadoping. Doping lain sembarang doping. Doping jeung kuring.